ieu teh masih naon masih nyaritakeun milih ilmu, milih ustad jeung milih babaturan jeung sing tekun dina naon dina talabul ilmi. Tetap cicing istiqomah tekun. Wayang bagi sareng peryogi penting naon ayas biroyen sabar ieu talib para santri nu ngaraji pelajar nu dialajar penting urang boga kasabaran. Sabar tina naon? Amma tina perkara turidu anu ngamaksud naon nafsuhu awakna ieu talib. Kudu sabar tina naon-naon anu dimaksud ku nafsu ku awak jeung ku hawa nafsu. Naon kitu ginian kudu sabar kuno dipikarep dimaksud ku nafsu. Sabab ari nafsu mah pasti loba kahayangna nya. Loba kahayangna. Naon diantara nu kahayang nu pikahayang ku awak ku nafsu urang sadaya? Ku para santri nu keur diajar ngaji pasti hayangna teh minal lazaizi, hayang enak-enakan we. Dahar hayang enak, sare hayang enak. Naon we deui? Sagala ge hayang enak. Eta teh awak urang pasti mereka hayang kanu enak-enakan. Hayang dahar enak, hayang sare nu enak, hayang istirahat we enak-enakan katanya. Tah teh kudu sabar, kumaha cara sabarna ari hayang-hayang kanu enak-enak itu wayahna we dahar yang enak eueuh tapi nu enakna jeung asin deui jeung asin deui. Masih mending ayeuna mah asinna teh lain asin tunyuk kawas keur baheula. Keur zaman kuring mah sebut dahar jeung asin teh jeung asin tunyuk. So sangu tunyuk ana asin. Nah, jadi anu ditunyuk mah asin teh lain asin lauk tapi uyah hungkul gitu. Nah, hayang nama ulah jeung nu kitu wae cek awak mah hayang ararenak. Hayang jeung endog, jeung daging. Rajin hayang menang jeung lauk kudu neangan heula ka Citanuy. Bari kudu sabar. Ada gua anu nyorang teh da hese. Eueuh. Da bukan teu melakan di Citanuy nanya. Uyuhan kitu na ge aya we. Di Pelakantara di usopan hayu saban jelema ngawaktu teh. Tah kudu sabar tina kahayang-kahayang awak teh. Hayang ngareunah we hayang sare di nu ngeunah nya dina kasur bantalan anu ngeunah henteu pan ieu mah eueuh kasurna eueuh aya bantalan geus pinuh ku pulo tapak pulona ado. Sabar wae sare dina kitu tapi da alhamdulillah ti barawe nya malah hese hudang ge. Komo lamun ceuk dibere bantal anu ngeunah kasur nu ngeunah jigana teh hudang teh jam 7 jam 8
Bere bantahan pinuh ku pulau oge. Tibra we, aduh. Kudu sabar tah tina kahayang-kahayang awak, kahayang-hayang hawa nafsu. Qala ngadawu syairu ulama anu tukang syair. Innal hawasa nyanari hawa nafsu lahwa ta'tari hawa nafsu al hawanu eta kahinaan biainihi kalawan sabenerna kahinaan ai ngaran hawa nafsu teh eta teh anu mata ngajerumuskeun kana kahinaan gitu. Wasari'u kulli hawa jeung ari anu kalindih anu dikuasai ku hawa nafsu eta sarua jeung kalindih ku kahinaan. Kali deui ari sakur jalma anu kalindih ku hawa nafsu dikuasai ku hawa nafsuna eta sarua jeung dikuasai ku kahinaan. Sabab ari hawa nafsu mah pasti pagawean-pagawean teh ngajak-ngajakna teh kana anu matak jadi hina di payunan Allah Subhanahu wa taala. Matak ulah nuruti teuing hawa nafsu. Hawa nafsu mah matak ngajerumuskeun kana kahinaan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sanyana ari nafsu mah gitu. Eta marentah kana kagorengan gitu. Lantaran aya nafsu mah pasti ngajakna teh kana kagorengan. Wa yasbiru jeung kudu sabar talib alal mihani kana pirang-pirang cocoba kana ujian kudu sabar. Sabab loba pisan gogoda-gogodana cocoba-cocobana kanu naon kanu keur diajar ngaji. Gitu. Baheula mau usum budug teh atawa lain baheula anyar keneh ge geuningan jeung ayeuna ge sok aya we teh padahal mah cai teu kurang kumaha bersih kitu nya tina pam caina ge herang tapi dikersakeun teh goda ka santri budug harejo leungeun teh. Ai suku-suku teh kieu we amin. Dipoe nempoe bade harejo. Jargang itu teh bisaeun kieu teh. Tah sing sabar teh aya wae pasti coba. Coba wabaliyati jeung pancabahya itu anu dararatangna teh pasti ka jalma anu keur neangan ilmu aya wae gitu. Coba teh obalah da kudu sabar.
loba masakat loba ripuh tunuh we goda teh tunuh we dina perjalanan jangan ilmu mah pasti loba rintangan loba goda kila diucapkeun khazainul muna khazainul muna ari pirang-pirang na gudang ari pirang-pirang gudangna kanugrahaan ala qanatiril mihani eta ayana dina gudangna cocoba ari gudangna kanugrahaan tehnya eta ayana dina pirang-pirang gudangna cocoba. Jadi lamun hayang loba kanugrahaan nikmat ti Allah Subhanahu wa taala pasti kudu melewati lobana cocoba, kudu melewati gudang na cocoba. Lamun hayang nepi kana kanugrahaan Allah, kana nikmat-nikmat Allah itu, maka aya pos-pos na dirinya pos ujian, pos cobaan. Sababaraha pos kudu dilewati. Mun cek ieu mah nya cek kata pepatah Arab al ujrah bi qadril masaqah. Ari buruhan eta kumaha masakatna. Ari buruhan teh kudu kumaha masakatna. Gedena buruh tergantung kana gedena masakat tirakat kaaripuhna. Pek we ari rek ngagali naon teh mutiara oge. Mutiara ya di jero laut atau amun emas di bumi. Pasti rek hayang ngamenangkeun mutiara atau hayang ngamenangkeun emas teh kudu loba karipuh, kudu loba masakat digali. Ning baheula bejana aya tempat penggalian emas di Cianjur. Ya. Wah, jama pada kabita. Padahal lain deet kawas neangan cai gitunya. Atau kawas neangan batu babari. BK ngaliang katanya, ngaliang jaman. Baritara gede ngaliang lagi sawak kene wungkul. Jeung eta teh nu dinu anu beunang teh lain emas sagede-gede curug atau sagede perep. Berbentuk serbuk gitu. Serbuk. Ngolahna ge susah. Tah terus dina nempuhna eta liang torobongan lain gampang bersiko tinggi. Bahkan loba cenah dongengna teh anu geus arasup kana liang teu baralik deui alias maot keur mah nyeun liang nangan saukur saawakeun terus eta rawan longsor. Lamun longsor teh geus ya bruk teu bisa ka mana-mana maot teh di dinya. Tah eta kamasakatan. Da eta cenah
lamun geus ngaliang sabaraha meter gitu terus nempo pimaseun da teu inget ka imah di isuk-isuk ngaliang cenah nepi ka jam 5 sore da teu inget balik gitu da eta panu ditempona Mas sanajan berisiko tinggi bahkan risiko ge wae kaurugan gitu. Tah eta maksud tina khazainul muna ala qanatiril mihan diantarana ari gudangna kanugrahaan teh aya di atas gudang-gudangna cocoba gitu. Keur mencapai kana kanugrahaan kana nikmat maka perlu melewati gudang-gudang cocoba aya pos-pos ujian wa ansyadtu sareng macakeun siran kaula saur sependapat ulama mah wakila annahu li Ali ibn Abi Thalib ieu syiran teh kagungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mah kenging gelar karramallahu wajhah benten sareng sahabat-sahabat anu sanesna ieu ku sangat terjaga Sayyidina Ali socana taraina tara dianggo ningali anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Ali mantak dimulyakeun didoakeun karramallahu wajha muga-muga ngamulyakeun Allah kana wajahna Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah tara pernah ditingali kanu haram kanu makruh ge tara komo kanu haram. Sayyidina Ali mah kana bobogaan sorangan oge saurna henteu terangan duka kumaha rupana. Beda jeung chat. Panon teh tara ditingalikeun kana bobogaan sorangan. Anu berenang kacepeng mah kacepeng kieu. Anu rupana mah teu apalin Sayyidina Ali mah. Ku mulia-muliana jadi suasana teh tara ditingalikeun. Kana orat sorangan oge. Komo kana orat saha? Komo kana orat batur, kana orat sorangan ge tara ditingalikeun, tara teu terang. Aya urang mah sabalik nanya, buru-buru kana orat sorangan, kana orat batur ge di telik-telik diintip. Saur Sayyidina Ali ala la tanalal ilma illa bisitatin. Eling ingat hati-hati la tanalal ilma moal meunang ilmu illa bisitatin kecuali ku genep perkara. Jadi ilmu teh moal beunang kecuali ku nempuh 5 perkara. Saun bika bakal ngabejakeun kula ka anjeun an majmu'iha tina jumlahna ieu sita. Bibayanin kalawan pertela. Zakain anu kahiji syarat menang ilmu teh nyaeta kudu cerdas, cerdik, jenius. Kudu cerdas, cerdik,
jenius. Naon eta teh ari ngaran cerdas teh gancang apal hese poho. Eta ngaranna cerdas. Ari gancang poho hese apa naon? Belet telmi. Ieu mah gampang apal hese poho. Eta mah cerdik, cerdas, celakan. Celakan. Hiji tah. Jadi syarat menang ilmu kudu celakan, cerdas. Daya tangkapna cepet. Lain begitu diomongkeun, kakarek diomongkeun di turutan geus salah. Hiji tah dakain, celakan, cerdas. Wa harsin kadua kudu sosorongot kada remes kacidahyangna itu lain puraga tambah kadenda cenah cekolot. Jadi karena bener-bener hayang ilmuna ngaji teh habita pisan hayang pisan tak kudaya syarat eta. Mun kitu mangajina lah aing mah. Tamaji cingweng aja dog dieu mah wungkul euy. Tambah kesel. Tambah kesel ieu mengaji teh lah. Eta mah rada jauh kana ilmu teh kana menang ilmu teh. Jadi kudu bener-bener nih mah. Karena hayang ilmu aing mah hayang bisa. Hayang ilmu mentak ngaji oge. Anu katilu wastibarin sobar kana cocoba kana kapeurih sakumaha anu tadi geus dibejakeun coba lah ujianana teu purun teh ya tararunuh teh ya beurang hareudang kararesel jenuh sagala rupa aya buduk aya nyeri beuteung lapar teh kudu sabar tina eta teh sanajan loba gogoda eta nagen we nagen sabar padahal mah hoream ngaji teh tepurun ngaji teh ngeureuh we bulgotin sareng kudu boga bekal. Kudu boga bekal da itu boga bekal mah meureunana atuh inget we. Teu boga kerjajan kawas keur teu boga kerjajan geuningan. Jadi ingat we itu hayang jajan, hayang udud. Hayang udud. Sedengkeun eueuh keur meulina. Hayang bekal, hayang dengan kejo. Jadi teu mungkin hasil ilmu lamun teu mekal. Da meureunana kudu dahar aya jelema malintong ngeret. Tong ngeret teu kudu dahar. Jadi maksudna boga bakat amih regreg sing dinanya oge dadahar urang mah tarapati ieu misalkan amih regreg lantaran lamun teu boga mah hayu we mikiran bekal kitu nya hate teh meureunana eta kasabaraha
katilu wa irsyadu ustadin kaopatnya zakain wa hirsin wastibarin wa bilukat kaopat wa irsyadu ustadin sareng kalima kudu aya petunjuk ti guru kudu aya petunjuk ti guru kami menang ilmu mah tunjuk ti guru tuh kaditu kenyangan ilmu mah tuduhkan ke guru lamun hayang bisa ilmu anu kadinya tah tuduhkan ke guru ya lamun hayang cepat bisa ngaji mah tah laksanakan ieu eta teh petunjuk ti guru nya. Lamun hayang ilmu mah ulah sare bae. Eta teh petunjuk. Kalimah eta nya. Anu kagenepna wa tuli zamani sareng lila waktuna. Ilmu teh jadi butuh kana waktu. Kami menang ilmu teh butuh waktu teu cukup ku melodi klat gitu. Pesantren kilat orang tuh ane usumnya aya ge aya keneh pesantren kilat saeutik menangna ilmu teh tina pesantren kilat mah. Udah butuh waktu yang ngaran ilmu mah. Balik deui jadi saur Sayyidina Ali teh moal meunang ilmu kecuali ku genep perkara. Anu genep teh hiji zakain celakan cerdas jenius. Dua harusin sosorongot nya bener-bener hayangna. Nomor katilu kudu sing sabar. Nomor kaopat kudu boga bekal. Tah ari nu bolak-balik ngapoe mah kita bekalna ge meureun gitu. Sapoeun, sapentingeun. Ieu mah maksudna kudu bekal teh anu langkah balikna. Langkah balikna. Wa irsyadu ustadin sareng kudu aya petunjuk ti guru. Waktu li zamanin yang mereka genepna kudu lila zaman sing sabar oge eta. Itu di pas nu kagenep ge kudu lila zamanna. Dilagukan ala lan tanal ilma illa bisitatin saun bika'an majmu'iha bibayanin zakain wa harsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani wallahu a'lam bissawab.